Bismillahirrahmanirrahim. Wasani jeung ari nu kaduana al mu'talul aini eta mu'tal ain wa yuqulu jeung dicaritakeun lahu pikeun mu'tal ain naon al ajwafu bina ajwaf fa dzu salasati jeung bina dzu salasah li kauni madhihi karna bukti fi'il madhina itu mu'tal ain ala salasati ahrufin eta netepan kana tilu pirang-pirang huruf idza akhbarta di mana ngabejakeun anjeun an nafsika tina diri anjeun. Fal mujarradu tah ari sulasi mujarrad tu kalabu eta dibalikeun naon ainuhu ain fi'ilna mujarrad alifan kana alif fil madhi dina fi'il madhina sawaun kana sarua bae bukti tu ain fi'ilna wawan eta wawu au ya'an atawa iya litaharukiha karna rimah harakatna itu litaharukihima karna rimah harakatna wawu jeung iya wan fitahima jeung nerima patahna huruf qabla huma tetep itu emas sama mehna itu wawu jeung iya. Nahu sona ari contona eta umpama lafad sona wa ba'a jeung lafad ba'a atawa anu ha sanes hima kana kulun we kulunna minal wawi wal ya'i kitu tah. Fa ini tasola kalau menerima antal bihi karena itu mu'tal ain naon dhamirul mutakallimi dhamir mutakallim awil mukhatabi atau dhamir mukhatab au jam'il muannasi atau dhamir jama' muannas salim nukila tadi pindahkeun minal wawi tina bangsa wawu naon ila faula kana wazan faula wa minal wa ya jeung tina bangsa iya naon ila fa'ila wazan fa'ila dilalatan karena nuduhkeun alaihi kana itu wau jeung iya walam yughayyar sareng henteu dirobah naon faula wazan faula wala fa'ila jeung henteu dirobah wazan fa'ila idza kana di mana-mana bukti itu wazan fa'ula fa'ila asliya ini eta asal duanana wa nukilat jeung dipindahkeun naon ad-dhammatu dhammahna wau wa kasratu jeung kasrona iya ilal fa'i kana fa fi'il wa difat jeung dipicieun naon al ainu ain fi'ilna lil tiqoi sakina ini karena rima patepung harap sukun dua fatakul maka ngucap anjeun kana lafad sona sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna wa ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tu bi'na. Wa idza banaita jeung di mana-mana ngadegkeun anjeun hukana mu'tal ain lil maf'uli pikeun mabni maf'ul ka kasarta tah ngasrohkeun anjeun alfa kana papiilna minal jam'i tina sakabehna minal jami'i tina sakabehna fakulta maka ngucap anjeun kana lafad sina wa ilaluhu jeung ari ngelatna itu lafad sina bin naqli tetep kumindahkeun harakat wal qalabi jeung nukeurkeun huruf wa bi'a jeung lafad bi'a wa ilaluhu jeung ari ngelatna lafad bi'a bin naqli tetep kumindahkeun harakat pakot ungkul. Wa fil mudhari'i jeung eta tetep dina fi'il mudhari'na yasunu ari lafad yasunu wa yabi'u jeung lafad yabi'u wa ilaluhu jeung ari ngelatna itu yasunu yabi'u bin naqli eta tetep kumindahkeun harakat pakot ungkul wa yakhafu jeung lafad yakhafu wa yahabu jeung lafad yahabu wa ilaluhu jeung ari ngelatna itu yakhafu yahabu bin naqli eta tetep kumindahkeun harakat wal qalabi sareng ngabalikeun huruf atawa nukeurkeun huruf. Wa yadkhulu jeung sok asup naon ala jazimu amil jawazim al mudhari'i kana fil mudhari' fataskutu maka sok ragrag atawa gugur naon al ainu ain fi'ilna idza sukina di mana-mana disukunkeun naon maharap ba'da anu tetep dina sabadana itu wau wa tasbutu jeung tumetep itu ain idza taharraka di mana-mana diharakatan atawa nerima harakat naon maharap ba'da anu tetep dina sabadana ain takulu ngucap anjeun kana lafad lam yasun lam yasuna lam yasunu lam tasun lam tasuna lam yasunna lam tasun
lam tasuna, lam tasunu, lam tasuni, lam tasuna, lam tasunna, lam asun, lam nasun. Wa hakadha jeung eta nya kitu deui sapertikeun itu lafad lam tasun atawa lam yasun. Kiasu lam yabi ari kiasan lafad lam yabi wa lam yakhaf jeung lafad lam yakhaf yakhafa. Wa kis jeung kudu ngiaskeun anjeun alaihi kan itu fi'il mudhari al amro kana fi'il amar nahwu sun ari contona eta pamalapad sun. Suna, sunu, suni, suna, sunna. Wa bitakid jeung kalawan make nun taukid ngucapna teh kana lafad sunanna, sunanni, sununna, suninna, sunanni, sunnanni, wa sunan, sunun, sunin, wa bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na, wa khaf, khafa, khafu, khafi, khafa, khafna, wa bi'anna, wa khafanna. Wa mazidus sulasi jeung ari anu ditambahan tina 3 hurufna la yu'talu eta tara dielat minhu tina itu mazid sulasi naon ila arba'atu abniyatin kajaba 4 pirang-pirang adegan nahu ajaba ari contona eta pamalapad ajaba yujibu ijabatan wa nahwu istaqoma jeung umpama lafad istaqoma yastaqimu istiqomatan wa nahwun qada yanqadu inqiyadan jeung umpama lafad inqada yanqadu inqiyadan wa ikhtara yakhtaru ikhtiyaran jeung umpama lafad yakhtara yakhtaru ikhtiyaran. Wa idza banaita jeung di mana-mana diadeg atawa di mana-mana ngadegkeun anjeun lil maf'uli kana mabni maf'ul qata ngucap anjeun kana lafad ujiba yujabu wastuqima yustaqamu wakhtira yukhtaru. Wal amru jeung ari fil amarna minha tina itu nu kabeh eta lafad ajib ajiba wastaqim jeung lafad istaqim istaqima wanqad jeung lafad inqad inqadha wakhtar jeung lafad ikhtar ikhtara. Wa yasihu jeung sah wa nahwu qawwala umpama lafad qawwala wa qawwala jeung lafad qawwala wa taqawwala jeung lafad taqawwala wa taqawwala jeung lafad taqawwala wa zayyana jeung lafad zayyana wa tazayyana jeung lafad tazayyana wa sayara jeung lafad sayara wa tasayyara jeung lafad tasayyara wa swadda jeung lafad iswadda wa biyadda jeung lafad ibyadda wa sairu tasarifiha jeung sesana pirang-pirang tasrifanana itu nu kabeh. Wasmul fa'ili jeung ari isim fa'ilna anil mujarradi tina sulasi mujarrad talu eta dielat itu isim fa'il bilam zati kalawan atawa kana hamzah kasoinin seperti kana lafad soinun wa ba'i'in jeung lafad ba'i'un. Wa minal mazidi fihi jeung dina anu ditambahan naon fihi itu sulasi talu eta dielat itu sulasi mazid bima ku perkara utila anu dielat bihi ku ma nawan al mudhari'u fi'il mudhari na ka mujibin seperti kana lafad mujibun wa mustaqimin jeung lafad mustaqimun wa munqadin jeung lafad munqadun wa mukhtarin jeung lafad mukhtarun. Wasmul maf'ul jeung ari isim maf'ulna minal mujarradi tina sulasi mujarradi talu eta dielat itu isim maf'ul bil hadfi ku hadap micen harap kama sunin seperti kana lafad masunun wa mabi'in jeung lafad mabi'un. Wal madhufu jeung ari anu dipikeun waw maf'ulin eta waw isim maf'ul ingda sibawaihi munggu Imam Sibawai wa ainul fi'li jeung ain fi'il ingda Abil Hasan al-Akhfashi munggu Imam Abil Hasan al-Akhfashi wa Banu Tamimin jeung Banu Tamim wa yasbutuna wa Banu Tamimin jeung ari Banu Tamim yasbutuna eta pada naretepkeun itu Banu Tamim aliya kana ya fayaquluna maka ngarucap Banu Tamim kana lafad mabiyu'un.
Wa minal mazidi jeung ari isim maf'ul tina sulasi mazid yu'talu eta dialat sulasi mazid bil qalabi ku qalab ngagantikeun huruf ini in u'tila lamun dielat non fi'luhu fi'ilna sulasi mazid kamujabin sapertikeun lafad mujabun wa mustaqamin jeung lafad mustaqamun wa munqadin jeung lafad munqadun wa mukhtarin jeung lafad mukhtarun. Kantun al-qismus salisu al-mu'talul lami cekap wallahu a'lam bissawab.